Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Masin Bandaharyu di kelas 10 MIPA 4. Di dia abdi bade ngawih budak jalanan. Cek batur mah kuring teh budak jalanan, gawe ukur ngamen dina kendaraan. Sabenerna hate ngarasana langsa, bubu hirup ragap taya kolo teu apak dirupa. Jeung diduka di mana? Mun panas kapanasan, mun hujan kahujanan, mun repeting ngadon sare di emperan, da puguh hirup di jalan henteu boga patempatan, pikeun tong balikan. Dimana atuh dimana diri kuring, dimana atuh asalna? Kumaha atuh kumaha diri kuring na kumaha mimitina? Ya Allah, paparin abdi pituduh, nah dimana kolot abdi teh aya.